Hadirin kaum muslimin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Beres pemuda kahiji nyaritakeun kana amal solehna, maju pemuda anu kadua. Nyaeta pemuda anu bager saeutik bader. Ieu mah kisah cinta. Cek pemuda anu nomor kadua, Allahumma innahu kanat li ibnatu amin. Singkat nama kieu cek eta pemuda. Gusti di hiji lembur abdi aya hiji istri kacida geulisna. Ari nu geulis mah tiba heula ge disebut wae. Pokona geulis we. Mun cek bahasa ayeuna mah geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, geulis bawana ngajadi endah bawana ti kudrat. Estu geulis selain pupulasan. Ditilik ti gigir lenggik ditetep ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Ditenjo gado endog sapotong, bibir barak bawang berem huntu gula gumantung, irung kuwung-kuwungan panon hideung tarang lancah menterangan, buuk galing muntang pleswe jika mojang Bandung. Bahaya ka pemuda lamun ningali ti peuting mantak tegenah cicing, ti beurang mantak tegenah moyan, bluk nang kuban asa handapeun, blak nang karak asa luhureun, peureum kadeuleu bentak karasa. Mun kabeneran ngadenge kana suara na eta awewe, mantak nyeredet nyeset kana hate sumarambah kana baya, ngajentul dina jajantung ngajengjen dina angen-angen, ngajentul dina jajantung ngajengjen dina angen-angen, sumarambah dina baya, nyangsang dina awak, nyak serak dina awak, nyangsang dina dada, teu aya deui anu katingali ucang-ucangan dina bulu panon iwal ti cileun. Pokona geulis we, ibnatu amin, anak paman kaula. Cinta memang jorok, teu paduli anak paman dilebok. Mun ceuk bahasa budak ngora mah kieu, cinta memang tidak bermata, tak peduli engkau siapa, anak paman dihakan. Cek eta pemuda, kanat ahaba alaya, eta awewe teh numpang dipika cinta anakku kaula bogoh kabina-bina. Parodtu ala nafsiha, kaula kacidang ngaharepkeun kana eta awewe. Cek bahasa budak pemuda mah, betapa bahagia hatiku andaikan engkau berada di sisiku. Ngan hadirin, tingali dina hadisna aya kecap pamtana atsmini, jiga na eta pemuda teh ngalaman ngalamar heula, ngan ngalamarna duka kumaha. Ngan kahayang simkuring keur pemuda dia mah ulah sok ngagula atah, lahang mah tipungan wae, ulah sok tunda talatah, hayang mah tepungan wae, kembang berem sapu tangan lima. Ieu mah pemuda make surat, maklum zaman baheula gitu. Teknologi can canggih seperti ayeuna. Di handapeun surat ditulis, anak Cina maca Yasin, macana setengah ayat akang cinta lahir batin ti dunia dugi ke akhirat. Me HP sisir jeung minyak kade kakobok leungeun, me HP pikir jeung niat kade ngalegot ka batur. Melak cikur teu dioyos jadina ge kahujanan, daek syukur teu sawios tadina ge susuganan. Ngan ieu mah hayang sasiuk cai kiru, hayang sakecelak cai herang, hayang sasaur anu puguh, hayang sakecap anu terang. Surat kelar dibikeun, kumaha eta pemuda? Lieur nungguanana eta surat. Kumaha rasa cecendet ka Bandung mawa parahu, kumaha rasa kapelet lalanjung rarieu tulu. Si eta pemuda tambah bingung. Sabab surat jawabanna can datang keneh wae. Kapeting katojo bulan totosan dina lamping, sapeting asa sabulan ngantosan ka kasih sumping anu dimaksud jawabanna tina eta surat. Samping batik juru 7 dikaput tigieun anggel, lamun nampi kudu puguh neng ulah nyieun hate kesel. Na ari torojol teh surat balesan pamtana atsmini, baru eta awe nolak nama teuing secara langsung, teuing kumaha. Da bisa wae awewe zaman ayeuna mah nolak secara henteu langsung. Saloyong kapal ti nagri, meuli ubar jeung wadahna mun hoyong ka diri abdi, kedah sabar jeung wayahna. Surat kabar ti panghulu dibawa ke pakarangan, lamun hoyong ka diri abdi kudu sabar sementara aya halangan.
15 tahun deui Kang wayahna tungguan, padahal nolak secara henteu langsung. Aya deui nu nolak teh model kieu. Samping batik mega mendung carecet modangna cele, lain nampik lain embung, bonggana akang tara barang bere, cewek matre nu kitu mah. Malah aya deui nu nolak keras, model kieu bahasana, teu sisir teu minyak, teu waluh acan, teu pikir teu niat, teu hayang wawuh acan. Cek si pemuda rarasaan teh aing teh teu goreng-goreng teuing, nasib ngalaman ditolak ku awewe. Tapi cek si pemuda kaula moal putus asa,